sagede Imam Syafi'i anu geus kacelun kaun-naun kakoncara kabeja kaunggal negara kaistimewaan Imam Syafi'i dihareupeun ki seban budak angon tungkul diuk simpulnya teh menta dijelaskan tentang ijtihadnya gitu batur mah padahal Imam Syafi'i hebat tapi ki seban budak angon cumplang campling kadeleuna ge teu salat tapi cek Imam Syafi'i kajen ku kumaha ge wali Allah ye datangnya ka leuweung sasalaman dicium diuk rapih urang mah sia tuh ka ditu ngaji saksa kasihan budak kamari kolotan aing atuh jeung nama je emang ngadu umur atuh ngadahar uyahna ge heulan aing leg-leg ku sia uyah modar-modar sia ngadahar uyah eta urang mah aya bahasa kos kitu teu tawadu ya Allah ya Rabbi deh Imam Syafi'i tingali ayo naon PI ceknya nanti gitu loh hebat tuh kira-kira ayo ke Imam Syafi'i teh mujtahid Imam Syafi'i moal aya 2 tapi Imam Syafi'i pas ngajtihad hiji masalah puyengnya dikadiekeun lain dikaditukeun lain dimusyawarahkeun jeung ulama-ulama lain teu kabahas tetep aya nu teu kabahas ku Imam Syafi'i ge Imam Syafi'i ngadoa ka Gusti Allah ieu can terpecahkeun masalah teh aduh puyang sapoe 2 poe seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan Imam Syafi'i teh nggak ijtihad hiji masalah teh teu kabongkar sama sekali sapantar Imam Syafi'i anu ilmuna teh geus langsung ti Gusti Allah 12 pan mah tabagas nu ilahar nyana mah geus macem-macem mujtahid atuh jajana mah talar Quran ge umur 12 tahun nyana mah wah geus jadi mujtahid teh jadi mufti teh jadi mufti umur 14 umur 17 tahun geus langlang buana kaunggal nagara Imam Syafi'i tapi aya hiji masalah teu kabongkar nyana tetep merenung bae isi saha nu bisa ngabongkar masalah ieu di negara Baghdad saat eta aya hiji jelema ngangon embe ngaranna Syaiban ngangon embe tanyana mengangon embe asal isuk-isuk ka gunung ka leuweung zohirna seperti kitu sore-sore balik ngagiringkeun embe zohirna sehari-hari seperti kitu teu cacampuran jeung masyarakat teu komo jeung pamarentah mah nya nama alergi jeung pamarentah jeung sia mah ngangon bae zohirna seperti kitu korenganan nya nama nyalametkeun agama ibadah di leuweung teh embe mah embe bae cang horeng maksudna lain embe teuing ibadah ka Gusti Allah zikir horeng nyana waliun min auliyaillah wali mantak singa deh bisa ngongon embe di lembur iya kayahuan kawalianana satu ketika hujan turun sehingga cai eueuh sanggeus teh cai eueuh jukut teh geus gararing embe ngarelel hayang nginum dahaga kadeleuna babaturan ki Seban bebeja ka ki Seban embe urang geus loba nu paeh ban cek jana ban mbe aing bae ban aing nginum bae laporan deui ti dieu ban kambingku mati coba meureun ti Batak ya iya nah iyalah loba nu laporan akhirna nyana ngadoa nyana mah ngadoana henteu langsung kieu bae dileuad mana sih Mega cakeun ya itu ditunjuk ku nyana Mega ka dieu heula sagedeun kok Mega cepetnya hujanan ya embe ya pararai ya langsung aja budak hujan
Masya Allah eta Kisaiban luar biasa geus loba tah hujan laporan deui ulah loba teuing atuh cekeun dega gas cukup rat geus geus ka ditu deui sia ka ditu eta Kisaiban bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi sekali geus selang sababaraha poe deui terjadilah seperti kitu deui minta deui ka Kisaiban terjadilah seperti kitu deui akhirna kadengekeun kan kagorengan tetep kadengekeun kabagusan tetep kadengekeun mae kajen ku kumaha ge nu aya di benak hati urang kajen teuing ku urang dipendem teu pernah ngomong-ngomong kamaripatan bakal timbul sarua bae kahasudan ge bakal timbul bae kajen teuing ti tubuh kiai ti dada kiai ti dada ustad komo dadah lurah mah parantina tah mah kos kitu mah komo dadah bangsa pamarentah mah geus parantina hasud teh paranti tah mah nya nama mun teu hasud teh lain pamarentah boh kitu amat ki emang parantina nya nama geus kos kitu nu bener ki emang kos kitu kiai abi atuh nya lamun bala lener mah teu hasud teu sirik pidik atuh nya ngurusan rakyat eta mah nya nama menerkam macan nyaho hayang nyaho ke macan tutul eta teu kabeh nu jadi macan-macan nu jadi macan teh kadenge eta bagus jeung goreng dada urang teh hate teh kadenge bae ku batur kajen kuku kumaha ge kajen ting urang jadi kiai ditutupan make udeng-udeng make sorban wayah hasud kanyahoan bae ku batur wayah ria kanyahoan bae ku batur padahal disumput-sumput kurang ngomongna urang ngomong sufi bae ngomongna ngomong wali bae ngomong kiai bae mapatahan bae wayah hasud kaambeul ku jelema kajen ting urang nyumput bae kajen ting kumaha ahli ikhlas kanyahoan bae ku masyarakat sebab eta teh tadi sarapih-rapihna beuyeum tarasi sapeup mabung sabagus-bagusna ngabubui tarasi tetep kaambe bae urang keur leumpang budak bau belum tarasi jayeung tah kaambe ku urang keur leumpang waduh opor ieu bangun mal ka mana sugan di ondang jeung teh tolol teh budak ngambe doang aduh teh kadengekeun Kisaiban teh seperti eta bahkan satu ketika terjadi tanpa nurunkeun hujan bebeja kabeh babaturan ngangon-ngangona bahwa ieu embe urang geus kalancih kuari kurang jukut di Bagdad saat eta cek Kisaiban ulah gandeng-gandeng bareng jukut sia bedak usararejo embe dikadijakeun kabeh bahwa urang mun ngangon jeung Kisaiban mantep urang mah mantep urang Imam Syafi'i ngadenge bahwa Kisaiban seperti eta saat eta cek Imam Syafi'i di jalan aing dek datang ka manehanana Imam Syafi'i ti kota kaleuweung manggihan Kisaiban diuk di hareupeun Kisaiban persis sakumaha budak leutik sakola di hareupeun guruna tungkul sieun ka guru persis seperti eta titah naon bae ku guru daek sagede Imam Syafi'i anu geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka beja ka unggal nagara kaistimewaan Imam Syafi'i di hareupeun Kisaiban budak angon tungkul diuk simpulnya na teh menta dijelaskeun tentang ijtihadnya na kitu batur mah padahal Imam Syafi'i hebat tapi Kisaiban budak angon cumblang cambling kadeuleuna ge teu salat tapi cek Imam Syafi'i kajen ku kumaha ge wali Allah ye datangnya na kaleuweung sasalaman dicium diuk rapih urang mah sia tuh ka ditu ngaji saksa kasihan budak kamari kolotan aing atuh jeung nya nama je emang ada umur
tuh ngadahar uyah na ge anak leg-leg ku sia uyah modar-modar sia ngadahar uyah kita orang mah aya bahasa kos kitu teu tawadu ya Allah ya Rabbi deh Imam Syafi'i tingali aya naon PI ceknya teh kitu mah saya mah kira-kira heran pe kira teh ieu ngaja be abdi ka dieu aya hiji masalah oh nu keur ijtihad teu arti mantep ge ulah ngagugulung ilmu fikih bae kos kitu teh mah ilmu fikih nah caknya teh jang urusan masyarakat ai sorangan teu ka urusan ilmu sampah teh mah kos kitu mah pi aduh cek Imam Syafi'i aing jadi kos kieu ye batur bae di urusan ai sia hubungan jeung Allah geus datang ka mana gedeng-gedeng ijtihad gedeng-gedeng ijtihad gedeng-gedeng ijtihad datang ka modar siapa kos kitu bae ai sia can beres-beres hubungan jeung Allah salat teh daek khusyuk dicarekan tak ku saya bantu hampura aja jalan ibadah nu bener tah geus kanyahoan kaluhuran anak saya bantu ditebak ku manehna ijtihad eta jawabanna tah bahkan samantas eta sia bakal ijtihad deui masalahna anu sia ge bingung deui we tah jawabanna eta waduh cek Imam Syafi'i haramat geus abdi mah cek Imam Syafi'i kajian urusan ijtihad mah urusan tama fikih abdi mah bade guguru bae ayeuna ka mama boleh sebut nama aing sadek ngaguru mah gaguru bae helanan usok ngamama-mamakeun segala abuya segala abah batur mah kos gitu orang malah yo sadek ngaguru ka aing teh nyebut buya ka aing buya tuh sia ka aing oh bayawa buaya Masya Allah Imam Syafi'i ngaguru batin kaki syaiban ninggalkan urusan ijtihad heula dititah curug ku curug ki syaiban budak angon anu Imam Syafi'i lantaran cerdas langsung dengan cepatnya na usul ilallah tetapi awas sumputkeun ku anjeun ya ulah waka ka lembur cicing heula 3 tahun Imam Syafi'i teu amprok jeung manusia sakitu atuh ibadah teh bohong lain hayu boga hadis hiji 2 manggung beak di buleudaan bohong datang ka ongkek nyana kikituan bae ai hubungannya jeung Allah teu beres hubunganna jeung amplop jeung makhluk neraka teh kos kitu teh lain cakula cek Imam Ghazali jelema nu ngagugulung fikih bae halikun geura paeh coba kerasa ujianna neraka teh kos kitu lantaran adigung aya di ahli fikih sombong aya di ahli fikih takabur aya di ahli fikih ngadu masalah malulu ahli fikih mah bisa naon sih sia yo japul jawabe di kumis aing ya patul muin di bulu bitis sama kos kitu mah sapi nama irung dah di dia hayo ngadu jeung aing kitu bae ahli fikih mah kitu bae ahli fikih mah oh lu teu kabahas ku ahli fikih mah dibahas kabeh ge NU ngebahas tentang fikih dina bahsul masail geus berbagai wudu salat segala muamalah ubudiyah geus beres kabeh muncul permasalahan bagaimanakah manusia kalau jantungnya rusak kemudian diganti oleh jantung hewan sementara jantung yang akur dengan jantung manusia adalah jantung babi bagaimana andai kata manusia jantungnya diganti oleh jantung babi diselesai di NU dibahas bagaimanakah andai kata manusia tulangnya ini rapuh keputihan atau bagaimana sajalah yang jelas sudah tidak berfungsi lagi kemudian harus diganti yang akur adalah salah satu hewan yang akur dengan yang senyawa dengan tulang manusia adalah tulang uak-uak dan tulang babi. Nah andai kata diganti dengan tulang babi bagaimanakah hukumnya menurut fikih selesai dibahas oleh ulama-ulama NU waktu bahsul masail geus tinggal leulean bae teh kudu maca kitab bari ngedeng ge bisa leulean clipping NU bagaimanakah donor darah bagaimanakah hukumnya donor mata geus dibahas berbagai-bagai permasalahan
Nu kamari ieu dibahas tentang wakaf. Bagaimanakah kalau seseorang mewakafkan harta bentuknya adalah genteng, bentuknya adalah kayu, bambu. Bagaimana kalau wakaf itu bentuknya uang? Terus dibahas, selesai geus segala rupa ge. Eueuh nu teu selesai. Dibahas jadi kitab lagi geus anggeus ieu. Geus teta 6 tangan. Ieu gadu dalil, ieu dalil munazarah sampai mujadalah. Kitu kene ti NU jeung Muhammadiyah. Muhammadiyah mah ku NU mah eueuh nanaonan. Eueuh nanaonan Muhammadiyah di mana menang ngadu masalah jeung NU. Jeung NU teu pernah. Asa ulah kakula bae ulah sia ku aing mah teu bisa. Ke desa daratang deui ka aing. Geus moal dijawab ku aing mah ditakos sia ku aing. Geus selesai permasalahan teh. Tapi takabur nu aya. So asa aing doh hasil aing toh mun aing gitu neraka teh geus kitu teh. Kesianlah ku tasawuf, ku ilmu batin, supaya datang ka boga rasa aja aing mah teu bisa ngaji teh tuh ngeunaheun pan kos kitu. Waalaikumsalam. Naon ieu? Ieu kula neuk nanyakeun masalah. Emang aing mah tangkal masalah. Ayo jeung aing sia ngadu masalah mah sombong. Tapi lamun ahli Allah, ahli sufi, abdi rek nanyakeun masalah wow tuh bisa tain ka dieu nanya masalah mah ka dieu mah mawa udu kopi masalah mah ka ditu tawadu ngaranna. Masya Allah ngeunaheun jeung ahli Allah mah tah ieu Imam Syafi'i gugurunya na. Oh barang Imam Syafi'i geus usul teh cacak aing teu ngaji ilmu batin cilaka aing di akhirat. Imam Malik sarua bae lau kitu lamun naon kitu ngaranna naon kitu lamun laula sanatani lahalakan Nu'man lamun teu aya 2 tahun cilaka Nu'man teh nyana guguru ilmu batin 2 tahun. Lamun cacak aing teu ngaguru ilmu batin neraka aing cek Imam Maliki laula sanatani lahalakan Nu'man. Ngadu masalah bae cek cenah tapi barang teu kaji ilmu batin zikir ka Gusti Allah sejuk 10 masalah nu ditanyakeun dijawab 2 8 deui pikiran bae ku ente. Nanyakeun masalah 20 dijawab 4 anu sabaraha teh sadata 16 pikiran wae ku sia engge teu kaharti cek kieu. Tawadu. Masyaallah. Teh ieu urang mah nempo teh karomah-karomahna padahal mah loba wali nu teu dibere karomah. Ngan osok dibere jang pangbubungah sakumaha nabi dibere mukjizat. Wali dibere karomah, ketika dibere karomah nyana mah embungeun ngan kulantaran Allah mere timbul keyakinan anu pohara tambah sakieu teh gitu aing ieu waduh barang hujan jibreg aing karomah berarti kahujanan keneh berarti aing itu lain karomah tah mah biasa bego mun teu kahujanan ka arah. Insyaallah ya tas dahar jadi sebuah karomah berarti. Itu blon tuh. Iya Imam Syafi'i be guguru batin. Jadi jana teh udeng-udeng teh dibuka heula guguru. Ka tukang angon. Ya Allah ya Rabbi. Eta lah bisa nambai hujan. Nang Allah kene lantaran geus wauh jeung Gusti Allah. Kos kitu. Nah iyalah maha kawasa Allah, maha sempurna kekawasan Allah lantaran Gusti Allah teh alladzi anzala minas sabai ma'an nurunkeun hujan ti luhur langit melalui mega proses-prosesna turun hujan. Nah ieu dibahas ulama panjang luar biasa sehingga muaroboh antara ulama ieu antara ahli filsafat ulama fikih jeung berbagai-bagai ulama. Seperti itulah pembahasan-pembahasan para ulama tentang Allah nurunkeun hujan tetap kudu aya sabab musababna.